menengok orang 70.000 malah ngadoa kajalma anu getol sok ngalong gitu. Bisa didinten we ngaos masuk pados ka amal itu. Nu katilu saha anu didoakeun ku malaikat Allah teh jalmi anu makan sahur inna aibil makna harfu taukid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasyakirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan sholawat kasaha kajalmi anu tuang sahur. Tur malaikat teh ngadoa angkat derajat dan kemuliaannya, kabulkan doanya bagi orang yang makan sahur. Bu, nu ngadoakeun ke malaikat matak amalkeun amalan-amalan sunnah teh ye. Sempurnakan ikhtiar, luruskan niat, milik rezeki mangke ge nuturkeun, nu penting mah nu pokok-pokok we heula amalkeun farduna, wajibna, sunnahna, baik sunnah muakkad, baik sunnah nawafil, baik sunnah rawatib, yaitu sunnah yang menyertai sholat wajib. Atuh hayang usaha majeng teh disertai dengan ikhtiar dan doa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, nyuhkeun tulung ka Allah kalayan salat sinareng sabar. Sabar ai bil makna saum. Dina tafsir Ibnu Katsir dijelaskeun atuh Senin teh saum tadunungan teh. Buka dunungan teh da nguseup wae. So sakapeung mah da. Dipentar duit ku pamajikan teu gablek, na kopeah cepe jang eupan. Hari eupan inoy, tongkol, krohto, nog nage kokonengna. Hari anak jeung pamajikan daang jeung kurupuk. Cek budakna teh daripada jadi budak mending jadi lauk. Aya nu kitu. Salaki euceut. Sakali ini bade naukidan makan Ibu ingin tahu beberapa keutamaan fadilah melaksanakan saum? Kita bahas satu persatu. Yang pertama saya sampaikan tentang puasa tarwiyah. Tarwiyah itu saum sunnah pada tanggal 8 Zulqa'dah, Zulhijjah. Ibu mesti paham Zulhijjah. Pada tanggal 8 disebut apa? Tarwiyah. Pada 9 itu mohon maaf disebut Arafah. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah lillah karena Allah, saum sunat pada tanggal 9 atau tanggal 8 lillah karena Allah, Allah akan mengampuni dosa kita setahun ke depan dan setahun ke belakang. Itu keutamaan saum sunnah Arafah. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah Tasu'a, yaitu pada tanggal 9 di bulan Al-Muharram, atau melaksanakan saum sunnah Asyura, ditambah lagi satu hari pada tanggal 11, sahajalmi anu ngalaksanakeun saum sunnah lillah karena Allah dalam rangka saum di bulan Al-Muharram bertepatan pada tanggal 9 atau 10 atau 11, Allah mengampuni dosa kita satu tahun ke belakang. Ageng padilahna teh. Nyata ari keur ngaji mah heueuh kadengena teh ungek teh. Kita puasa tanggal 8 salaki euceum mah lambung lain teu hayang mah ieu teh mah keur suul ngopi sia 2 teko. Tanggal 8 batur saum vertigo laliut cenah lain teu hayang salaki euceum teh ongkoh rieut ari gaplek kuat. Tara rungkul lopatan main ludo. Jadi eta teu rieut eta ningali ludo mah henteu ning. Sol sakapeung mah da. Bu, orang yang makan dibacakan oleh malaikat Allah. Tah saum sunat atuh tadi teh dinten Senin teh saum atuh urang teh. Beberapa fadilah keutamaan saum sunat teh masyaallah ya karim. Pada hari Senin dan pada hari Kamis amal kita itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalika dipasrahkeun teh ajengan urang teh nuju saum panam kitu. Tapi bagi ibu-ibu saum sunat izin suami, Anda mesti paham.
Ya, ibu-ibu mah hapuntennya pergi haji, pergi umroh harus ada mahram. Perempuan pergi keluar rumah harus izin suami. Perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram hukumna. Tah awewe mah kitu, puasa sunat teh kudu bebeja ka salaki. Komo deui unyak anyuk sia ieu dengekeun teh. Bebeja ya. Mari salaki usaha pamajikan ngariung sama di Bank Emok. Mulai kemajuan mah transaksi ribawi apapun namanya haram gitu. Mulai kabarokahan mah orang makan baik hidup sederhana, nu penting ahli surga. Daripada sohor tapi tekor bibir amocoy bedak kandel hutang rawei ay dihalalolakeun sohor. Motor abdi maraos sekarang mobil abdi maraos cenah ieu model terbaru anyar teu karaos cenah kana tanggul heueuh kana tanggal karasa da menang anyuk matak nyarane we kadengkeun ngajina teh da tegareunah hate hampuranya kanu nyararane. Olah-olah we nu aya, olah-olah nu aya, manfaatkeun, syukuri, nikmati apa yang ada. Diulang nih naukidan, siapa sih yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah? Yang pertama orang yang dawam wudu, mau makan berwudu, mau tidur berwudu. Hei ibu sekali di bade naukidan, bade dagang berwudu, bade bercocok tanam berwudu. Yang kedua siapa yang didoakan oleh malaikat? Orang yang menengok orang sakit. Berapa? 70.000 malaikat. Nukatilu orang yang makan sahur. Tapi bagi perempuan yang akan melaksanakan sahur sunnah izin dulu sama suami. Da istri nu sae mah pingkeun ieu wanita yang baik. Khairun nisa iman idza nazarta ilaiha saraka. Man itu rujuknya kepada suami. Wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Nah, siapa yang memandang? Suami, bukan orang lain. Jadi berdandan ibadah betul kalau untuk suami. Berdandan bisa jadi musibah. Iya, kalau ingin mendapat pujian dari laki-laki yang lain. Tah ieu teh loba nu teu ngarti. Ari kaluar ti imah garelis ibu mah ciga bidadari, ari yang hareupan salaki ciga kunti. Ari kaluar ti imah geulis ciga ratu, ari yang hareupan salaki ciga hantu. Ulah kitu ye. Cantik itu untuk itu kahayang abdi mah. Wae kemis teh lururan atuh pamajikan teh make sari bengkuang, Gurbasari, Tatarias para bintang, Marta Tilar, gosok-gosok hand and body. Di seger salaki teh usaha teh semangat. Lima waktuna dipake mawa sisir kerep. Prak kepruk. So sakapeung mah. Kubatur ulah kumaneh diantep. Da salaki ge moal ka mana-mana atuh ari diberikan pelayanan prima mah. Ibadah menyenangkan suami teh. Malam Jumat teh spray teh ganti atuh My Love, Emerald, Kingland, Laros, American Standard. Ieu mah spray sepandu. Urut tarigu di tamal. So sarapeung mah Atak salaki nang useup wae ge da meureun cenah kitu. Mak ulah luak deui konsentrasi ari ngaji dangdan sing bener hareupan salaki teh sing rapi. Buruk-buruk ke papan jati hade goreng salaki sorangan, menepuk air di dulang terpacik mau ke sendiri sing rapi di depan suami teh. Ulah imah karang laki imah gararaya yang hareupeun salaki daster we nu karohok. Jangan begitu, berikan pelayanan prima kepada suami tercinta. Hareupeun salaki teh sing seungit, pasang lipstik Ines, Avon, tiungna nu mantes Joya, Elzata, Robani, Dinai 245 teh.
Lima harupun salaki teh nyata rawag riwi go kaparantesan juga bebegig. Cantik untuk siapa? Dangdan ibadah? Dangdan ibadah? Kalau untuk paham tidak? Wanita yang baik nih yang kedua, apabila diberi bersyukur. Pangala gede pangala leutik mah relatif. Salakina usaha, salakina dagang, salakina tani, salakina damel ti profesi sareng menghargai di pasian resiko dapur teh disune dina mun-munan alhamdulillah ya Allah bapana alit ki ari barokah manfaat dituang kumurong kali soleh sareng soleha matak terkabul kana doa badage ai tina riba mah mengambil hak orang lain terhalang doa yang mengakibatkan anak tidak soleh dan soleha biar rumah kita sempit yang penting hati kita luas itu awewe nu alus mah dongak dongek ke batur tetangga meuli kulkas harodang meuli atuh alangan batur meuli kompor gas asup angin dikorok teh ku salaki teu beureum teu geumeum kana kagamar kulkas ka tangungna teh lebret maneh mah hirupna teh batur meuli motor sing Ciwis deket warung si eta motorna anyar meunang nganyuk keun bae da moal miluan mayar nganyuk lah rek kontangkeun eukeurna ieu dan nu kudu panas mah kenal pot ceuk kenal pot teh jadi euceun nu ngebul bret ya begitulah orang-orang syirik orang lain senang dia susah ya kan di rumah syirik mah gitu batur senang susah tapi ketika orang lain susah dia senang batur maju usaha teh kalaromen teh muja tong gawe bisi disulurkeun nah jelema aya nu kitu teh sudah miskin iri dengki hasud ujub takabur menghapus amal keur mah eueur bana teu boga amal seep sabab buruk sangka. Kenapa dia usahanya sukses? Ya wajar karena infak dan sedekah wakafnya juga luar biasa. Tuturkeun atuh sedekahna mun hayang maju gitu lain kararomen teu puguh. Jembret panan.